di sabudaran didinya. Kita pocong nu aya gigireun si Amih teh katingali wae ku kuring. Sanggeus mobil ngaliwatan jalan cagak. Naon? Aya nu nyangut, gede laukna. Bareng berai panto WC dibuka ku kuring. Ulah poho, catet waktuna. Tiap poe Kemis malam Jumat di Radio Kosmo. Jumat Kliwon. Bagi acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar su. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omatu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Sampurasun sunat kamarana durang sunat. Delilah pas nincak buruan kampus anu kacida lubangna. Saberes ngurus-nguruskeun administrasi pendaftaran, delilah HP kuring disada. Assalamualaikum, Man. Kumaha? Tos dugi ka Bandung teh? Waalaikumsalam mah. Alhamdulillah Risman nembe andugi pisan. Nembe beres urus administrasi. Ayeuna bade nyer heula kosan mah. Oh, alhamdulillah atuh. Iya jenaman. Cek apa? Aya rencana apa anu gaduh kosan di daerah kampus? Cek mama di SMS-keunnya alamatna. Nah, eta geuning mah. Alhamdulillah, muhun atuh. Diantos ku Risman alamatna nya. Muhun bager. Tong hilap kana tuang sareng cing benernya kuliahna. Sok kumaha sareku apa didoakeun si suksesnya. Mohon siap lah laksanakan. Tekung si Lila datang SMS di indung kuring ngeunaan alamat kosan babaturanana anu aya di daerah Cikupakan Cilengkrang. Ngaranna anu boga kosanna teh Pak Ujang. Daerah anu dituju teu jauh teuing ti kampus. Lumayan lah pas pisan jeung rencana kuring ti awal aya di beh kaler kampus. Balila kuring langsung wae ngahurungkeun motor terus neangan alamat anu diberekeun indung kuring tadi. Sapanjang jalan kuring loba titinggalian dikenca jeung katuhu.
katinggalina teh masih asri jeung loba keneh pasawahan anu ngamprak harejo. Beuki katonggona deui hawa laina panas tapi leuwih tiis jeung anu tadina dikenca katuhun jalan teh sawah. Ayeuna mah lolobana dapuran awi anu ngahiemkeun jalan. Kuring terus lurus nyusur jalan nepikeun ka mentok di pertigaan Jamatan anu ngaliwatan walungan gede jeung caina kuat ka ngabayah bah badak oge. Sabudeureun eta hieum kurungkuna kebon awi anu jadi mata kada muringkak kana bulu punduk. Dan untungna pas di tengah jalan kuring ningali aya abah-abah anu ngalewat bahari mamawa pacul. Assalamualaikum, punten bah ngawagel bade tumaros dupi kosana Pak Ujang leres ka dieu kitu bah. Oh, Pak Ujang, mohon den kadia we lurus teras keke aja pelangna di gigireun jalan. Oh, mohon bah hatur nuhun bantosanana abdi permiosa bah. Sakadap Aden dupi Aden teh sahana Pak Ujangnya. Oh, sanesa saha bah abdi mah mahasiswa anu nuju nyiar kosan caket kampus supados tetebih teuing. Oh, manawi teh keluargina Pak Ujang. Mangga atuh abah ge bade permios Aden. Oh, nuhun atuh bah, mangga bah. Ti obrolan teu panjang eta kuring terus maju ke motor ka jalan anu ditunjukkeun ku si abah tadi. Ngan sasakali kuring ningali dina spion motor si abah tadi anu ditanyaan ku kuring teh cicing aja lepeng ku tatapan anu lumayan seukeut. Tapi kuring teloba mikir negatif dan ngarasa lumayan capek poe oge edek maju ka magrib. Saja jalaneun kuring ningali sababaraha hiji warga anu ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Kuring terus nyusur jalan sabari dibaturan ku sora tongeret anu nandakeun yen magrib dek datang. Lampu motor ku kuring dihulukeun ngarah nyaangan jalan. Tapi ti jauhna keneh eta plang kosana Pak Ujang teh geus katinggal di behareup. Kuring langsung wae eureun pas pisan hareupeun gerbang kai anu dicet warna hideung. Assalamualaikum. Punten. Mang. Assalamualaikum. Kuring gogorowokan bari nyadakeun gembok anu dina pager. Suasanana tieuseun jeung di milieureun kosan katingali aya hiji dua kuburan anu geus kolot pisan katinggalina teh. Tapi nya kuring mah jelemana cuek jeung tara percaya kanu hal-hal di luar logika sarupa kitu. Assalamualaikum. Punten. Kuring terus gogorowokan di luar gerbang bari kegedor make gembok anu ngagantel dina gerbang. Tidinya kuring geus teu puguh rarasaan da kaayaan anu lumayan hieum jeung angin anu hebosan tiis anu matak lumayan muringkak karena bulu punduk. Daya jawaban wae nya. Terus kuring penasaran naik kana gerbang ngarah katingali kaayaan kosan eta. Pas ditingali apek teh kosana sama model imah zaman baheula anu kacirina lega pisan. Tekung silila kaciri jendela hareup anu katutup hordeng bodas, muka jeung kadenge aya sora nyekrekeun tulak panto.
Muhun Den. Pak, punten, kosan masih aya nu kosong? Masih aya Den. Aden manawi minat ngakos di dieu? Mohon Pak caket ke kampus soalna. Kumaha Pak tiasa abdi kos di dia gitu. Pami perkawis acis DP mah abdi tos aya da. Mangga wae Den. Masih seueur anu kosong mah. Kalaresan mahasiswa anu sanesna nembean keluar ti kosan. Janten masih kene aya nu lowong Aden. Punten Aden. Aden, punten. Manawi barangna anu tinu motor ku bapak bade dipanyanakeun nya. Oh, mun atunya Pak, nuhun pisan. Kuring ngarasa aneh ku kalakuana si Pak Ujang eta. Tapi tara loba mikir panjang. Kuring langsung wae asup. Bari dibaturan ku si Pak Ujang. Sabari ngobrol-ngobrol santai. Bari ninggalian eusi imah kosan. Kuring ngarasa hawa imah teh tiis jeung karasa semu lembab. Tapi pikir kuring pedah di daerah desa keneh meureun. Jadi hawana masih keneh sejuk deui. Saenggeus ditunjukkeun bagian-bagian kosan, kuring langsung ditunjukkeun ke kamar anu bakalan ditempatan ku kuring. Kuring langsung wae ngajeng kanu kasur terus gogoleran. Bakat kuning ku capek teu karasa kuring jelop weh kasarean. Gerti berak gitu kuring kahudangkeun ku sora anu batuk ngagohgoy siga awewe di sabelaheut kamar kuring. Kuring ningali jam geus nunjukkeun tengah peuting. Eta batuk teh beuki lila beuki jelas kadengena jeung jiga anu nyeri semu anu peureus. Nya kuring langsung wae hudang bari keluar ngetrok pantok kamar anu di sabelaheun kuring. Bari rada ngingetan tong pati gandeng teuing. Punten teh eta batukna tiasa dilandongan teu? Soalna ngaganggu kanu sanes. Teu aya jawaban di jero kamar eta. Tapi suara batukna geus eureun teu kadenge deui. Kuring langsung wae balik deui ka kamar kuring. Nu maksudna rek ngalanjutkeun deui sare kuring. Tapi karege kuring dug kanu anggel. Kadenge deui eta suara batuk teh leuwih tarik jeung leuwih peureus kadengena teh. Ngaku kituna kuring maksakeun diri sorangan ngetrok deui panto eta bari ngamejaan ngarah tong gandeng teuing. Punten teh eta batukna tiasa dilandongan teu? Soalna ngaganggu kanu sanesna. Kuring langsung wae asup ka jero kamar dek ngalanjutkeun sare kuring. Soalna jam masih nunjukkeun kana 12 peuting. Tapi pas kuring disimbut teu lila kadenge aya anu kegetrok kanu panto kamar kuring. Kuring terus ngagorowok anu maksudna ngarah kadenge ka panto luar. Tapi eueuh jawaban wae. Kuring terus lempang nyamperkeun ka panto kamar kuring. Bari buka panto kamar. Ngajenghak meuni rewas. Hari pas dibuka, nah usah saha di dinya teh geuningan. Kuring keluar kamar bari luak lieu ka kenca jeung ka tuhu. Tapi kuring teu ningali sasaha. Ngan jajaran pantok kamar anu karosong tur dikunci. Di dinya kuring geus semu muringkak bulu-bulu. Langsung dibarengan ku rasa aneh.
aya kieu. Dina pikir kuring langsung wae asup deui ka kamar. Neruskeun sareng tadi bari ngarasa semu parno ku kajadian tadi. Singket carita, waktu geus nunjukkeun jam 6 isuk-isuk. Kuring terus mandi bari beberes, nu maksudna rek indit deui ka kampus. Pas kuring rek indit ka kampus, kebeneran pisan kuring papangi jeung si Pak Ujang. Si bapak enjing kene tos aya di dieu, Pak. Mohon Aden, punten itu bade sasapu balala ieu ti buruan. Pak punten, abdi bade tumaros ai eta awewe anu di sabelaheun kamar kos abdi sahanya mending ngaganggu pisan batukna, Pak. Ari pas disampeurkeun diketok pantona teu aya jawaban geura. Terus ngaheureyan ngetok-ngetok kamar deui. Kan abdi ngarasa kaganggu, Pak. Ai Aden, kan bapak kamari tos nyarios. Sadayana anu ngakos teh di bapak mah tos ngalali. Alias tos keluar sadayana. Maknya apa? Adi penting abdi ngadangu jelas gigireun kamar aya anu geuring batuk. Sapepeting kagandengan ku batukna. Teu aya Aden, aslina teu aya. Mung Aden hungkul nu ngakos di bapak mah. Lah, Pak. Terus anu penting saha atunya, Pak? Nya tuh, punten Aden, bapak teh aya keperyogian heula ieu teh. Janten dikantun heula nya Aden. Mangga assalamualaikum. Kuring ngarasa aneh ku kalakuan si Pak Ujang eta. Jeung saha anu jail kitu dina pipikiran kuring. Saberesna kuring ti kampus, beres di ospek, kuring langsung wae balik deui ka kosan dan ngarasa awak meuni cara pepisan. Ningali keadaan kosan nu masih paroek, sigah nama si Pak Ujang poho can ngahurungkeun lampu nya ku kuring dihurungkeun wae eta lampu teh. Terus kuring asup ka kosan sabari ngahurungkeun lampu. Langsung wae kuring ka kamar cai sabari bersihan beungeut. Langsung ke lantai 2 asup ke kamar nu niatna rek istirahat. Tapi sajolna kuring di lantai 2 kuring ngarasa aneh sabab ngambe bau anu hanyir. Ari pas ditilik-tilik deui di tehel hareupeun kosan kuring aya tapak suku anu ngarah ke kamar gigireun kamar kuring. Ngan inget cek si Pak Ujang anu ngekos di dinya teh kan ngan saukur urang hungkul. Bari rada semu muringkak, kuring langsung wae asup ka kamar terus ganti baju. Pas kuring keur nyisiran di hareupeun kaca, kadenge aya suara batuk anu ngagoh-goy bari peureus siga kamari. Kuring di dinya ngarasa aneh sabenerna mah. Saha anu batuk wae teh? Sedengkeun di kosan eta ngan aya kuring sorangan. Kuring ngawani-wani maneh ngecek ka kamar anu di sabelaheun kuring. Pas ngadeukeutan eta kamar, suara batuk kadenge kaluar panto luar. Bari leungeun ngadeg-deg, kuring ngetok deui eta kamar. Ngabejaan ngarah teu gandeng teuing. Kadua kalina ngetok panto masih keneh aya suara batuk. Bari eueuh jawaban keur ka kuring. Mohon Jang. Ngadenge suara eta siga kitu, kuring langsung wae lumpat ka kamar. Bari langsung dihurudung ku simut. Teu lila aya anu ngetok deui panto kamar kuring. Pas didenge-denge anu ngetok panto kamar kuring ngaluarkeun sora batuk kaos anu di kamar sabelaheun kuring. Teu bisa nanaon, kuringan bisa nyumput bari di sisimbut. Sora kegetok eta beuki lila beuki tarik kadengena. Bari dibarengan ku batuk siga jelema anu keur kacekek. Teu kungsi lila
Eta sorak kegetok teh hareupeun kamar kuring eureun. Kuring langsung wae muka simut anu tadina dek nelpon babaturan supaya daek baturan kuring di kosan. Pas kuring nyokot HP teu pupugu HP kuring jolpai jiga beak baterai. Kuring tiba baranting neneangan lilin dina laci kamar. Pas lilin dihurungkeun kuring keur cicing pas pisan yang hareupan kaca. Ka tembok sosok mungkeleukan awewe ngagantung dina tembok bari ku bobolokot getih. Semu molotot anu semu molotot jeung letahna ngelel. Lain pada ngabantuan teh ya. Didinya kuring teu wala kaya ngan bisa ngagorowok minta tulung. Sabari rek lumpat keluar panto, tapi panto kamar teh ngadadak kese dibuka. Kuring terus ningali sosok awewe anu sarep eta keur seuri nyerengeh ka kuring. Kuring usaha ngarah bisa kabuka eta panto. Anu akhirna panto eta bisa kabuka oge. Terus kuring lumpat ngabirit keluar. Pas di hareupeun gerbang kuring papangi jeung si Pak Ujang anu karek balik di pangaosan. Terus ku kuring dicaritakeun naon bae anu di alaman ku kuring. Si Pak Emet nyarita yen kamar anu di sabelaheun kamar kuring teh urut mahasiswi anu gantung diri pada stres ku masalah kampus jeung ekonomina. Jasadna kapangi keur ngagantung di juru kamar. Bari kekayaan panona molotot jeung letahna ngelel. Bari katingalina aya urut luka dina leungeunna. Hal eta oge anu ngajantenkeun barudak kos anu lain kalaluar di kosan Pak Ujang beda diganggu wae ku jurig awewe eta. Lain pada ngabantuan teh ya. bang bos rahino, bang bos rahino, srengenge muncul, sunar sumemburan, bang bos rahino, bang bos rahino,
srengenge muncul 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 sunar sumemburan cici cuit cuit cici cuit cuit cicuit rame swara ceocean yo 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 la akhir yo akhir yo bang bos rahino bang bos rahino srengenge muncul muncul jalan sunat memburan bang bos rahino bang bos rahino srengenge muncul muncul jalan sunat memburan cici cuit rapi soro ceocean Lolo Surya Bana Kreket gerak-geret, kreket gerak-geret. Ayo, Sumanteng sumur, sumur, sumur adus gebyar gebyur. Kreket gerak-geret, kreket gerak-geret. Imbo aneh sumur, sumur, sumur adus gebyar gebyur. Segere kepati, segere kepati, kepati pinggang bangga warasan. Surya Buana. Oke Rikil Pangalan Jarwani Cukup Kalau Sayu Yo Bang Bos Rahino, Bang Bos Rahino, srengenge muncul, muncul, muncul sunat memburan. Bang Bos Rahino, Bang Bos Rahino, srengenge muncul, muncul, muncul sunat memburan. Cici cuit cuit, cici cuit cuit, rame soro ceocean. Surya Buana. Kreket gerak-geret, kreket gerak-geret. Nimbo aneh sumur, sumur, sumur aneh gebyar-gebyur. Kreket gerak-geret, kreket gerak-geret. Nimbo aneh sumur, sumur, sumur aneh gebyar-gebyur. Segere kepati, segere kepati, kepati pinggang bagas kewarasan. Yo Lo Ngeser bengi angin layang apa
Carita nu kajadian sawatara waktu ka tukang. Kuring boga dulur anu ngaranna Ogi. Ari si Ogi nyaeta salah saurang budak anu keur meujeuh-meujeuhna resep ulin. Nya geus pasti lamun arulina teh kadang-kadang sok kamalinaan. Nya can balik lamun teh disusulan mah. Sok sanajan waktu teh geus nyedak ka wanci magrib. Tapi teu ngabibisani. Pugu oge ka alaman ku kuring zaman-zaman keur leutik. Nya kitu pisan. Da sigana wae hese pohona. Nalika suka bungah mangsa keur leutik baheula. Hiji poe indung bapa si Ogi mihapekeun si Ogi ka kuring. Si Ogi dipihapekeun ka kuring kulantaran indung jeung bapana rek digawe ngalembur. Hal sarupa kitu geus teu aneh deui keur kuring. Geus biasa sabab kuring nu aya di imah nya pasti we indung bapana moal kasaha deui mihapekeun budakna. Si Ogi oge geus deukeut deui jeung kuring. Kadang sigana sok leuwih atoh manehna mah lamun di imahna dibaturan ku kuring. Nu, nih HP si Ogi nya. Emang jeung bibi rek gawe lembur ya. Pasti balikna peuting. Dah menik kompak ngalembur teh. Jeung meuli bebarengan sagala. Lain kompak atuh. Nya kebeneran we, ieu mah. Pang ningalikeun si Ogi nya. Budak teh sok rada lengeret teh. Moal tuh mang. Nurutlah ka abi mah. Kuring jadi ngerasa heran. Sabab di eta imah geus teu kadenge deui aya sora barudak anu ngadon arulin. Kuring langsung asup ka jero imah, bari terus nempoan ka tiap rohangan. Tapi nyaan di tiap rohangan teh geus taya barudak anu arulin. Kuring nempoan ka saban rohangan teh. Bisi we eta barudak teh nyaho aya kuring kadinya. Manehna ngadon nyala rumput. Kaayaan di eta petempatan geus rada poek. Nya maklum waktu teh geus magrib. Tapi ari geus sidik barudak eueuh di dinya mah. Kuring oge boga maksud rek balik deui ka imah. Tapi kakara oge suku ngalengkah. Aya sora nu kadenge ku kuring. Aya sora awewe anu nyanyi. Ari didengekeun ku kuring, eta sora nu nyanyi teh bahasana kurang kaharti ku kuring. Muncik panyangkaan mah sigana mah eta teh bahasa Walanda. Curing hak ngadenge aya sora kitu teh. Lila-kelilaan. Nah, sora anu nyanyi teh betroba jadi sora anu ceurik. Ngadenge aya sora-sora serupa kitu. Kuring ngarasa jadi muringkak bulu punduk. Komo deui
Basa kuring ninggali kepala tengah imah. Katempo let siga aya saurang awewe anu buukna beureum. Harita mah kuring ngarasa penasaran. Kuring merhatikeun ka eta awewe anu aya di palebah tengah imah teh. Sanggeus kuring nelak-nelak ka eta awewe, kuring karek nyadar yen eta awewe anu aya di palebah tengah imah teh bet siga noni Walanda. Harita mah kuring jadi ngarasa sieun. Handungna kuring lumpat ninggalkeun eta imah kosong. Kuring keluar ti imah kosong bari tiba baranting. Teu kungsi lila. Kuring tepi ka imah bari awak teh geus luut leet ku kesang. Awak kerasa hareudang. Sabab kuring ngadon lumpat balik ka imah teh. Barang tepi ka imah, kuring ngarasa heran. Sabab geuning si Ogi anu disusulan teh bet geus aya di imah. Nya saharita mah kuring rada satengah nyarekan ka si Ogi anu ulin ka malinaan teh. Nu jadi lantaran maranehanana teh arulina teh wanci magrib kakarek baralik ka imah. Si Ogi ditanya bari dicarekan sarupa kitu ku kuring teh. Manehna malah hari wis-wis nyaritakeun basa arulin tadi sore. Caritaan basa ulin di imah kosong. Nyaritakeun yen di imah eta teh aya awewe urang Walanda anu datang. Malah datangna oge make numpak kuda sagala. Nya si Ogi caritana dibawa jalan-jalan numpak kuda ku eta awewe. Atuh ngadenge dongeng ti si Ogi sarupa kitu teh. Kuring ngan ukur bisa nembalan ku unggut-unggutan. Singkat carita, sanggeus si Ogi ngalaman kejadian aheng di eta imah. Nya antugna mah manehna jadi remen ulin ka eta imah. Malahan ku indung bapana oge tara dicarek. Tapi jang kuring mah sabalikna. Kuring haroream ngadon datang ka eta imah kosong teh kusabab geus kungsi manggihan anu pikasieun di eta imah. Tapi kuring ngarusiahkeun kejadian basa kuring manggihan noni Walanda di eta imah kosong. Pang-pangna bisi barudak jadi sarieunun. Sakumaha biasa si Ogi sabalikna ti sakola sanggeus ucul-ucul baju sarta geus dahar heula. Manehna langsung indit ke tempat ulin anu matuh. Sanyana mah kuring oge mimiti ngarasa hariwang ka barudak anu ngaradon sok ulin di eta imah kosong. Sabab geuning eta imah teh aya nu nungguan. Nya ditungguan ku makhluk lain. Atuh nu jadi kahariwang sieun anu ngageugeuk eta imah teh ngarasa kagiridi ku ayana barudak. Hegue engkena jadi mamala keur barudak. Singkat carita, 2 minggu sanggeus si Ogi ulin di imah kosong, si Ogi ngalaman kejadian anu beda. Biasana lamun geus balik ulin ti eta imah teh paroman manehna teh pinuh ku rasa kabunga. Tapi ari ayeuna mah justru beda. Katinggali
awakna bak ketut malah ditanya oge teu nembalan. Si Ogi teh ngarandapan hal anu aneh. Sajabana teh jadi loba hulang-hulang. Kadang sok cicikikikan siri sorangan. Siga anu gelo. Malah anu leuwih parah kadang sok ngaruksak banget jeung awakna. Malah kiwari banget si Ogi anu tadina kasep jadi loba tapak nyakaran. Ningali keayaan si Ogi sarupa kitu. Kuring jeung indung bapana si Ogi teu cicingeun. Nya si Ogi diubaran ke anu bisa. Tapi kajadiana eta jalma anu ngubaran si Ogi teh kalahkah diajak gelut. Malah tanaga si Ogi lamun keur ngamuk sarupa kitu meni rongkah pisan. Jeung kudu direjengan ku sababaraha urang. Moal tahan lamun diceklan ku saurang mah. Nya kuring oge ngondang warga pikeun mangajikeun. Susuganan we ku tareka sarupa kitu si Ogi bisa rada leler. Nya lumayan oge tareka anu dilakukeun ku kuring aya manfaatna. Si Ogi anu keur ngamuk oge bisa leler. Malah manehna terus sare ngalempre bangun anu capek. Parang harita kuring katugasan ngemitan si Ogi. Malahan lain kuring hungkul. Aya oge dulur anu lain milu ngendong. Jam 1 peuting basa nu sejen make sarare kuring kahudangkeun. Kusabab kuring ngarasa kabeungbeuratan hayang kecai. Tapi basa kuring rek kacai kuring ninggali siga si Ogi anu kaluar ti kamar sarta tuluy kacai. Nya pamikir kuring geuningan si Ogi teh geus cager. Manehna geus bisa kacai sorangan. Rada lila kuring nungguan si Ogi anu asup kacai teh. Tapi cek pamikir kuring nah manehna teh bet asa lila-lila teuing di jero cai. Atuh ningali kitu mah kuring jadi penasaran. Kuring muru ka kamar cai anu tadi katinggali si Ogi asup. Panto kamar cai oge katinggali siga melenge. Pangangguran ku kuring disurungkeun lalaunan. Kusabab kuring penasaran. Keur naon manehna teh bet aya di cai teh lila-lila teuing. Panto kamar cai muka lalaunan. Barang bray kuring rada kaget basa panto dibuka. Naha bet eueuh si Ogi di jero kamar cai teh. Atuh kuring teu tulus kacai ningali kitu mah. Tapi kuring jadi penasaran hayang ningali si Ogi nu aya di kamarna. Kuring leumpang bari rada kaketeyepan. Sageus deukeut ka kamarna si Ogi. Kuring ngajanteng di lawang panto kamar. Anu ngahaja eta panto kamar teh teu ditutupkeun. Barang breh Pak non ningali ka jero. Awak kuring jadi ngaleper.
Jantung ratug tutunggulan tina tarang jadi renung kesang. Sabab di jero kamar katinggali ku kuring si Ogi keur dipangku ku salah saurang awewe. Jeung deui naha geuning anu keur mamangku si Ogi teh. Siga noni Walanda anu aya di imah kosong teh. Sajongjongan kuring olohok bengong karena eta kejadian. Jak dumadak bulu punduk cing carengkat. Kadenge ku kuring eta noni Walanda mangku si Ogi bari hahariringan. Siga anu keur ngayun ngaambing si Ogi. Katinggalina beungeutna eta noni teh semu pias. Anu jadi ruas keur kuring eta noni teh. Ujug-ujug malikeun sirahna nempok ka kuring. Nempok eta noni siga nu ambek ka kuring anu ngintip manehna teh. Teu anta parah deui ningali kitu mah kuring langsung ingkah. Maksud rek kajauhan kamar si Ogi. Atuh basa kuring rek lumpat. Basa kuring karek balikeun awak. Eta si noni teh geus aya di hareupeun. Eta noni anu make baju bodas, buukna semu pirang, sarta panona molotot ka kuring anu gempeur jeung keur sieun. Kuring teu nolih kana kaayaan, malah kuring langsung luncat ngajeleng ti hareupeun eta noni Walanda. Kusabab kuring luncat atuh antugna kuring jadi labuh. Balu kartina labuh kuring jadi teu sadar. Kuring teu inget di bumi alam. Kuring kapaehan. Isuk-isuk sarta kuring aya nu ngahudangkeun. Kuring kasampak ngadon ngagoler di buruan imah. Nya isuk-isuk teh parang di loba jalma. Loba tetangga anu daratang anu maksud rek nempo si Ogi anu keur diubaran ku salah seorang kolot anu luhur pangelmuna. Malahan si Ogi cager diubaran ku eta kolot. Nyata-nyata gening si Ogi teh dipika resep ku noni anu ngagege eta imah kosong. Nyacek dongeng ti kolot cenah eta noni teh anu boga eta imah kosong. Sajarah nama eta noni teh bogoheun ka salah saurang pejuang. Nya kusabab kitu eta noni dihukum mati, malahan dihukumna teh keur kaayaan ngandung. Nya kajadianana nepikeun ka kiwari eta arwah noni teh sok resep ka barudak anu ngaradon ulin di eta patempatan.
Sekaraos cu waktu terus tanya kapan Aki kedah pamit lah kedah uiha ke tempat anu jauh cu Urang cekapkeun heula duwikeun ka dieu Jumat Kliwon ieu malam Jumaah payun urang sasarangan deui